para mitra anu mulia urang sami-sami teraskeun hanca dongeng anu mana mangjaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Atuh ye dongeng para mitra karangan Kileksa teh karaos para mitra ayeuna nincak bagian kasal 44 sabada mangjaya namatkeun bagian kasal 43 ayeuna mangjaya bade neraskeun bagian kasal 84 kitu nya. Atuh salajengna upami para mitra sadaya naon teh hujan para mitra bret hujan para mitra para mitra bret hujan ngagebret para mitranya sanes bret sanes seperti bret sanes bret hujan ngagebret para mitra nanakeun hujan anu kacida pisan ageuna hujan ngagebret. Kitu di antawisna para wargi sadaya janten cur hujan biasa di para mitra cur hujan atuh kitu di antawisna tapi upama hujan agung bret hujan anu bret anu langsung ageung. Mangga dongeng judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka-84 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka-84. Mangga atuh para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng. Para mitra kaum dangu, saterusna nu ngariung teh ngobrol ngaler ngidul meuni sagala dicaritakeun. Ari bioon hideng nyadiakeun kadaharan sor disuguhkeun kanu ngariung. Atuh recok barang dahara balak kecerakan mangkurip geus poho kana kareuwas jeung kacape. Kahibur ku batur salemurna nu barela ka manehna. Sareng sarereang ngarasa bungah asa teu aya nu matak sieun jeung keueung. Sabab nu jahatna geus beunang ari kulawarga mangkurip salamet. Kira-kira jam 2 beurang sarerea bubar pating laleos ka imahna. Loba nu terus sare lantaran peuting tadi kurang sare malah mah aya nu sare henteu sare pisan. Sedengkeun di imah mangkurip ngan kari kulawargana ngariung di tengah imah ciga nu sono pisan. Nyai, ari bapa mah keukeuh panasaran ieu teh. Kajadian kitu teh geus 2 kali sarta tetep ngarupakeun oray. Cing bapa bejaan saha kira-kira nu nulungan ka hidup teh? Ceuk mangkurip bari neuteup ka anakna. Nu harita keur diuk ngareneng jeung nu jadi indungna siga embung padai pajau. Bapak pan bareto geus dibejakeun yen kuring teh diiluan ku 2 emban ti nagara siluman. Ta eta nu nulungan ka kuring teh sabab yakin maranehanana bela pati ka kuring, jawab Nyi Nining. Ari geus teu aya batur mah daek terus terang ka kolotna atuh meuni unggut-unggutan mangkurip teh manehna inget kana kajadian-kajadian nu geus kaliwat. Oh nya inget atuh ayeuna bapa teh. Horeng siluman nulungan ka hidup teh paingan atuh teu mata kahar ti ku akal. Lantaran siluman mah teu kanyahoan ku manusia. Ceuk mangkurip bangun heran. Manehna kakara inget harita lantaran kamarina boro-boro inget kadinya ku mikirkeun anakna geus mata kriweuh. Nya kitu keun bae teu kudu harieu pang-pangan kuring mah inget we ka Aki Jumin jeung si Ruhya. Nah kumaha mun datang ka dieu nya Pak? Tang tue bakal ngariweukeun ka urang. Kumaha kira-kirana nya apan si Ruhya teh can katewak ceuk bapa oge. Nyi Nining ngarasa melang. Sok sieun si Ruhya datang deui mangkaning ceuk mangkurip. Si Ruhya ngadak-ngadak jadi gagah jeung sakti taya nu bisa newak. Memang bener Nyai. Si Ruhya teh can kanyahoan nasibna. Duka kumaha manehna teh sabab sarerea taluk taya nu waniun ngalawan. Malah Madrois ke nu kasebut gagah teu kuateun ngalayananana. Tapi keun bae ulah dipikiran teuing sabab di dieu aya Aki Antri. Tangtu anjeunna ge moal ngantep ka urang, da geus jang jirek milu ngabelaan. Mangkurip ngarasa yakin yen manehna masih keneh aya di nu bela. Nyatana Aki Antri nu geus teu kudu dihariwangkeun deui kabela jeung kanyaahna ku kulawarga mangkurip. Nya teu naon-naon atuh pamuga-muga we ulah aya kajadian nu mata kreuwas. Kuring mah sok-sok mineng teuing meunang kareuwas teh Pak, ceuk Nyi Nining daria pisan. Lantaran jeung nyana manehna geus soak pisan. Mah geus bingung anaking lantaran kasusah jeung kareuwas teh meuni eueuh reureusna. Nah kumaha tuh ayeuna teh nya meuni keukeuh-keukeuh teuing hidup teh. Can aya boga niat boga salaki.
mun terus terang itu kejadian anu jiga kamari. Mun terus-terusan aya kejadian jiga kamari pan urang teripu. Moal tenang hirup kieu atuh salilana meureun nyai. Cing atuh geura mikiran kadinya da geus dewasa. Ceuk Bioon ka anakna. Manehna geus hayang meunang kayakinan ngeunaan anakna nu tetep can aya niat pikeun boga salaki. Kalaka bingung mah komo ayeuna mah jadina teh kalaka singsieuneun. Na kudu kumaha tuh kuring teh da memang kaharti ayeuna mah. Ku cara kieu teh kalah namahan bingung jeung susah. Tapi najan kuring can niat boga salaki ge ari kieu carana mah beuki bingung mah. Kaweur kuring teh. Ya bener. Kaharti ku bapa oge moal burung kaweur ari kieu carana mah. Keun bae heula ulah wa kamikiran eta mending ge urang ngreureuhkeun heula ngarah teu berat teuing kana pikiran. Sabab moal tenang mikiran eta oge ari diancam keneh ku Aki Jumin jeung si Ruhya mah, ceuk Mang Kurip dari anaker. Manehna ngarti kana perasaan nu jadi anak. Sabab ku manehna ge karasa boro-boro mikiran anu kitu ku mikiran kasalametan dirina ge geus matak riweuh. Nya, kajeun atuh ari kitu mah tapi kahareupna kudu mikir nu leuwih apik, sing buru-buru nangtukeun cekelan hirup. Sabab mun teu aya kapastian ti ayeuna engke ge bakal ciga ayeuna deui. Hiji dina jalan mun hayang teteg kudu buru-buru boga salaki. Ceuk Bioon. Manehna tetep dina pamadegan yen pikeun nyegah rupa-rupa kariweuh teh nyinining kudu boga heula salaki. Kaharti kitu ge mah tapi ayeuna kuring teh kalah kabeuki riweuh. Malah hate jadi teu tenang, pipikiran teu tentrim. Najan kitu ge susuganan we engke aya jalan nu hade pikeun nangtukeun pilihan kuring. Muga-muga lancar sakumaha nu diseja. Ceuk nyinining. Manehna ngarti kana pamadegan indungna ngan teu bisa nya tujuan lamun kudu milih pisalakieun ayeuna, hate manehna asa riweuh. Geus atuh lah loba pikiran ayeuna mah sing ati-ati we ngajaga awak bisa aya deui jalma jahat model si Ruhya. Najan aya nu ngabelaan ge tetep we urang teh kudu waspada. Komo deui nu ngabelaanna teh sarua jeung batur. Teu bisa dibawa badami, geus ulah mikiran perkara nu kitu. Engke geus tenang jeung sabatae lah. Mang Kurip nyapih nu keur silih tempas. Nyawalakeun masalah jodoh nyinining teh. Atuh para mitra sadaya jep duanana jempe, Mang Kurip ge teu ngomong deui. Akhirna Mang Kurip sakula warga biasa deui, siga teu kungsi aya kajadian nu matak reuwas. Tapi najan kitu ge hate nyinining rada teu tenang lantaran bisi si Ruhya datang deui nyieun gara-gara kalemur Cibonteng. Bareng jeung kaayaan kitu Bahjilun kacida teu tentremna lantaran inget ka nyinining. Nucan puguh cekeleunana harita sanggeus balik ti imah Mang Kurip. Bahjilun ngadaweung sorangan ngabangbrang hareuy di tepas hareup. Ngalamun siga nu bingung ngahulang mikiran pilampaheun. Hate panas jeung loba kapaur bisi nyinining beunang ku batur. Be, kumaha ieu mun geus kieu ye? Mawa naonnya ka Aki Andri lantaran aing teh kudu mawa dahareun cenah. Keur salat melet nyinining, tapi aloba dahareun mah ayeuna bisi diteangan. Bisa diteangan lah jeung diayakeun. Pas sore kudu ini ka Aki Andri pikeun ngajalankeun tarekah. Ceuk Bahjilun bari ngusap beungeut. Terus nangtung asup ka kamarna teu lila geus bijil deui tuluy turun kaburuan ngadon lantrak lintrik siga aya nu diteangan. Kuriling kapipir jeung ngajanteng ret kana tangkal gedang. Tapi hanya kal buahna taya nu asak ret deui kana tangkal jeruk ngarora keneh. Teu aya piliheun lantaran eueuh nu pantes keur bawaeun ka nyinining. Waduh. Kudu mawa naon nya? Bubuahan can aya nu asap, poe bisa didahar jeung moal ngeunah. Kudu mawa naon tu aing teh nya? Aduh, tapi loba keneh piliheun nu hade. Arek mun cit hayam aing mah nitah omeh sina dipasak sina ngeunah. Atawa ngalauk emas nu gede, tuluy dipai sing alus. Bawa ka Mang Kurip moal burung didahar ku sararea. Wah, nya mending kitu ya. Ceuk Bahjilun ngarasa bunga. Lantaran manggih akal nu hade sarta babari dijalankeunana. Harita keneh Bahjilun indit ka sisi balong manehna rek ngalalauk emas nu kasegede bitis. Rek dipais sarta rek dibawa ka imah Mang Kurip. Tapi kacida herana para mitra jeung hesena lantaran balongna jero laukna linghas. Jeung di Bahjilun kurang bisa dina ngalalauk, tungtungna Bahjilun hanyat deui ka darat bari gogodeg bakat ku heran. Waduh, goreng milik ieu nyinining sigana moal tulus kada lauk bibit teh. Da laukna linghas mah nyawa nu beunang ieu. Keun lah, kabaksa we nyawa hayam jago ayeuna mah. Ceuk Bahjilun bari tuluy leumpang, muru ka kanang hayam. Sanggeus tepi tuluy rarat-reret milih hayam nu lintuh. Anu sakira hipu keneh dagingna, kaparengan aya nu jago sampeureun. Apunten jagos nyampeurkeun. Siga nu lineuk pisan Bahjilun bungaheun tuluy dongko bari ngageroan hayam. Si jago nyampeurkeun kerewak ditewak jangjangna hayam teh beunang. Bahjilun init bari ngelek hayam jago ngajugjug ka hiji imah.
nu teu jauh ti manehna maksudna rek nitah mencit hayam ka tatangana daku sorangan mah hese kabeneran nu rek ditepungan aya atuh harita keneh para mitra hayam dipencit nu mencitna diburuhan duit jeung surutu atau heun nyebut nuhuna ge meuli sababaraha kali. Wah beres ayeuna malah kali ngasakan ieu bi omeh jang tudaekeun memeh wanci asar kudu geus asak ceuk Bah Jilun bari ngaleos indit ngajingjing hayam anu meunang mencit. Gancangna carita hayam geus diasakan ku pagawena ari Bah Jilun geus mandi babersih malah mageus dangdan harita teh diuk di tengah imah ngadagoan waktu nu alus milih wanci nu mustari ngarah hasil nu dimaksud. Panon poe lingsir ngulon imah Bah Jilun geus kayuhan ku tangka rambutan nu nguyupuk kuloneun imah. Langit teu pati bengras lantaran loba mega bodas nu ngayang siga ngahaja ngahalangan panon poe ari kaayan lembureut Cibonteng teu aya parobahan biasa we kawasasari. Jalma-jalma loba keneh nu dipagawean sora sato pating berele patemalan. Poe ieu aing kudu nepungan Aki Andri syarat-syarat nu dipentak ku Aki Andri kudu dibawa. Kelanan ari buuk jeung taneuh di mana nya? Lamun pohonuna cilaka ieu bisi gagal sakabeh nu direncanakeun ceuk Bah Jilun. Bari ngarampaan saku baju jeung calana tetela acan kabawa atuh kapaksa asup deui ka kamarna neangan heula taneuh nu geus dibulen ku buuk teh. Untung kapanggih dina lomari buru-buru dibungkus ku lamak bodas sarta diasupkeun kana saku kampret. Geus kitu para mitra kaluar deui. Harita teh nempo kaayaan bisi buri teuing Bah Jilun ngajanteng dina golodog panon melong ka kulon. Meujeuna ieu mah aing kudu init ka imah Ki Andri. Bah Jilun ngajingjing buntelan nu dieusi ku daging hayam pasakna. Harita keneh init ngajugjug ka imah Aki Andri. Bari mawa harepan anu kacida pisan gedena lantaran sakabeh syarat nu dipentak ku Aki Andri geus kacumpona ngan kari ngadagoan hasilna bungkul. Barang datang ka imah Aki Andri Bah Jilun ngarasa bunga lantaran Aki Andri geus anekak sila ditepas siga nu geus lila ngadagoan datangna Bah Jilun da tadi geus janji yen pasosore bakal datang ka imahna. Bagea abah mawa naon eta mun sabuntelan kitu. Abana bantun syarat pelet ki ta ieu sabuntelan. Bah Jilun ngacungkeun buntelan paroman bear marah mai bakat ku bunga. Syukur ya patuh kajelo kaya ulah ditepas bising kadempeun ku batul atawa bisi aya nu ngaliwat. Aki Andri cengkat tuluy asup ka tengah imah dituturkeun ku Bah Jilun. Para mitra kaum dangu saterusna nu ngariung teh ngobrol ngaler ngidul meuni sagala dicaritakeun. Harita duanana dariuk di tengah imah ngajemprak sila bangun tumaninah naker. Bah Jilun geus asa pangunggulna lantaran niatna bakal laksana moal gagal jiga nu geus kaliwat. Mangga nyangakeun syaratna ki. Ku ieu mah moal burung hasil pangintennya. Margi sadayana ge kasedep ieu teh. Mali mah bili aki kabita ku kuring disadiakeun jabungkus. Ngahaja milih dinu hipuna. Bah Jilun muka buntelan sarta nyokot bungkusan nu geus disadiakeun ti memeh ti imah keneh. Tuluy dibisahkeun dideukeutkeun jeung Aki Andri. Nya nuhun atuh abah katarima pisan ku Aki. Sabab Aki teh memang teu boga jeung sangu dahar teh ukur jeung pais oncom dicampur surawu. Tapi ayeuna mah aya nu hade jigana teh naon jerona ieu teh abah. Daging hayam ki rupina mah kanggo ninining. Kanggo ku ninining ge pinjanya da moal burung sedepet. Kabit nama bade ku lauk mas bibit tapi linghas. Alus daging hayam oge abah. Moal burung sugema nu dibere. Ya patuh urang jampean heula ku Aki. Mangga nyangakeun. Geus kitu mah teu loba dicatur. Aki Andri mawa buntelan teh ka kamar nu maksudna rek diparancahan. Diterapan jampe pamake pikeun melet ka ninining. Sangkandaekeun ka Bah Jilun. Sedengkeun Bah Jilun hatena meuni deg-degan ngarasa lewang jeung lalenyapan bisi niatna teu hasil atuh bari ngadagoan Aki Andri diuk meuni eleke sekeng teu bisa teteg. Muga-muga we sing hasil ayeuna mah ulah gagal deui jiga nu geus-geus sigana mati pelet meunang Aki Andri mah lantaran aya geus nyaho kana pangabisana nu memang tara nyalahan Aki Andri teh ceuk hate Bah Jilun. Bari melenyun udud hatena teu daek tentrem sedengkeun pipikiran kumalayang kanu anggang mikiran nu lain-lain loba kapaur jeung kahariwang sieun peletna teu hasil atawa gagal deui kawas nu enggeus-enggeus.
Tekung silila aki antri geus biji deui bari mawa buntelan teh. Gek diuk bari nunda buntelan dina samak teu jauh jeung tuur Bah Jilun. Pok aki antri nyarita. Ulah dilila-lila ayeuna pisan kudu dibikeun ka Ninining. Atawa ka saha we ku saha we mikeun mah asal bisa kadahar ku Ninining. Lamun dilila-lila bisila asmanten jeung deui moal ngeunah ari lila teuing moongko. Mangga kita tos ku abdi bade dibikeun ku Ninining ayeuna keneh supaya bisa kadahar ayeuna dina mangsana taruang sore. Tapi kumaha mun katuang ku indung bapana moal matak naon-naon ki? Bah Jilun daria pisan nanya bari neuteup ka aki antri. Teu naon-naon kadahar ku indung bapana oge. Asa Ninining milu ngadahar. Sabab lamun Ninining teu ngadahar moal teu da? Jawab aki antri tegas. Nyarita bari malik neuteup ka Bah Jilun. Oh kitu nuhun atuh ki sagalupina bakal dijalankeun ku kuring. Malah mah ayeuna pisan bade miang ka Imam Mangkurip. Punten ki kuring mah moal bisa lila bising kaburu-burit manten. Ceuk Bah Jilun. Bari meresan buntelan anu meunang ngajampean teh. Nyahug atuh jung atuh geura jalankeun Bah. Muga-muga sing hasil kalayan hade. Ulah aya gagal jiga nu geus-geus. Aki antri ngajurung. Tapi punten ki kuring teh moal bakal maparintahna tumarima aya ka aki. Dari macan saya lagi kewe mun geus usaha kuring hasil. Moal poho kana jasa-jasa aki ayeuna mah doakeun we. Bade ngajalankeun heula papatah ti aki. Ceuk Bah Jilun. Bari nyekelan buntelan panon neuteup ka aki antri ciga nu hayang meunang pangdoa ti aki antri. Hehehe didoakeun ku aki Abah. Muga-muga Abah sing hasil maksud. Bah Jilun munjungan heula. Geus kitu ngajingjing buntelan bari ini trek ngajugjug ka Imah Mangkurip. Hate Bah Jilun beuki tagiwur lantaran sieun teu hasil maksudna. Bisi gagal ciga bareto. Najan geus boga kayakinan oge tetep ngarasa cangcaya. Sabab sok sieun aya gangguan. Ari aki antri harita teh ngajanteng dina lawang hareup. Laung ka Bah Jilun anu geus ngaleos init, leumpang meni ngagedig bangun rusuh. Kawas nu hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Nyaan hayangna teh si Abah yakin geus moal beunang di halangan. Sabab karepna geus panteng hayang ngahiji laki rabi jeung Ninining. Tapi asa ipis harepan kana hasil, asa beda karasana kana hate. Ceuk aki antri bari ngusap janggotna, siga nu ngarasa melang ka Bah Jilun. Harita para mitra panon poe geus tunggang gunung. Kaayaan kacida matak betahna lantaran langit bengras matak waas. Hawa seger matak betah dina kaayaan kitu Mangkurip jeung Bioon katut Ninining keur ngarobrol di tepas ciga nu tumaninah pisan. Mangkurip jeung anak pamajikanana Asasono sabab tas papisah jeung mata kreuwas atuh dina tepungna deui siga nu tas papisah aya taunna. Mangkurip diuk deukeut lawang sukuna kana golodog sabelah. Hari sabelah nilep jiga sineusila panon melong kaburuan nitenan hayam anu keur arulin keneh diburuan. Sedengkeun Ninining jeung indung namah dariuk kare mitra tenangna keur dina samak bari ngadalaharan kulub kentang. Ari jang ading ka mana nya biasana masok nyorog ngobrol ari wayah kieu teh. Tapi nah ayeuna taya ka dieu asa geus lila teu patepung jeung manehna. Ceuk Mangkurip bari tuluy nyeuseup udun. Keur di imahna meureun moal burung can hudang wayah kieu mah da sapeuting tadi atuh labas nepi ka isuk teu sare pisan. Ngajaga di imah urang jeung Bah Jilun bisi aya nu datang deui cenah. Jeung di moal burung capeun we atuh da kamari tas aya riributan teh Kang. Jawab Bioon daria pisan. Manehna mah ngarasakeun ka ading nu geus tangtu tunuhkeun. Nya karunya budak teh capek pisan ngabelaan urang meureun nya. Nu matak mun bisa mah milih manehna we keur pisalakieun si Nining teh. Mangkurip mengkolkeun obrolanana kana soal-soalan nu geus lila jadi bahan pamikiran. Ninining meni ngadilak ka bapana hatena teu panuju. Ari sabab keur riweuh mikiranana mung nyabit-nyabit kana masalah eta. Lain ngewa ka ading tapi asana mahan berat kana bang balu hate. Bapa mari nyarios teh meuni tara aya waktosna unggal ngobrol sok kadinya we loyogna. Natut tiasa ngobrolkeun sanes atuh Pak. Ceuk Ninining bari melong. Beungeut rada nyiak beureum. Lain kitu Ning. Ieu mah obrolan kosong, itung-itung tambah kesel. Marah teu ngobrol kanu teu puguh. Tapi ari ulah diobrolkeun mah teu naon-naon, Bapa ge moal rek nyaritakeun nu kitu ayeuna mah. Keueuh bapana keun bae heula atuh ulah digawahan teuing. Sabab si nyaina ge keur ribeuheun ayeuna teh. Apan tadi basa ti beurang geus dicaritakeun.
yen si Nyai keur riweuh mikiran nu kitu, cek Bioon milu nyarita. Ayeuna mah jadi mihak ka anakna. Atuh kaharti ku bapa ge. Tapi itu sahanya mending ngagedig bangun rusuh. Kawas-kawas nu keur budak buronan, cek Mang Kurip bari nunjuk ka belah kidul. Lantaran tidinya katara kalayan jelas. Di jalan aya nu keur leumpang bangun rusuh. Geuning ciga Bahjilun aya naonnya? Bioon heraneun. Nyinining colohok bangun kaget, hatena ngadak-ngadak ratug teu puguh rasa. Bahjilun eta teh geuningnya dari ka mana nya mani gining kitu jeung deui jikan mamawa buntelan. Bioon jeung nyinining marlong ka Bahjilun. Nu harita rada anggang keneh tapi can katempo kalayan jelas. Leumpang bangun rusuh muru ka imah Mang Kurip. Nu tiluan kaget pok deui Mang Kurip nyarita. Reka dieu geuninganan aya naonnya? Mang Kurip rada reuwas. Nyakeun bae dareknya ka dieu meureun sugan merek ngirim. Bioon colohok. Hati teh Bahjilun nyinining mah jiga nu hoream tepung jeung Bahjilun. Manehna jung nangtung maksudna mereka jero. Tapi kaburu dihalangan ku Bioon geus surti kana maksud anakna pok nyarita. Ulah wae ka ingkah Nyai goreng teh bisa aya nu nyurigakeun ka si Abah. Sabab yakin manehna geus nyahoeun ka urang nu keur ngariung di dieu. Sok diuk di dieu ulah wae ka mana-mana. Atuh nyinining kapaksa diuk. Manehna teu wani baha kana papatah ti kolotna. Sabab yakin para mitra sakilat ge kapikir yen papatah kolotna teh bener. Najan manehna teu resep ka Bahjilun ge ari kitu-kitu teuing mah. Harita Mang Kurip tuluy nyarita deui. Bener Nyai, ulah sok babarian kitu, ulah sok nagarkeun teuing. Rek resep rek henteu ge ka manehna ulah kitu-kitu teuing Nyai. Sing bisa we urang teh ka kareupeuna mah najan kitu ge Bahjilun teh gede jasana pan ka urang. Mang Kurip milu ngelingan ka anakna sangkan ulah nyieun peta nu matak goreng. Goreng tafsiran pikeun Bahjilun anu memang geus nyahoeun. Yen ditepas teh nyinining aya hate Bahjilun ka cida bungaheunana da eta nu diharepkeun. Akhirna Bahjilun tepi ka hareupeun imah Mang Kurip. Paranggok geus nyerengeh siga nu manggih ka bunga. Lengkahna gagah para mitra sadaya. Sirah danga. Bage, Abah bade ka mana ieu teh meuni ngagedig kitu? Mang Kurip bari melong kanu kakara datang. Harita teh para mitra. Hatena rada heran teu ngarti ku polah Bahjilun lantaran jiga nu dinesna keur leumpang. Moal ka mana-mana mah ngahaja we ka ieu puguh teh. Nuju naon atuh meuni ngarariung ditepas? Sabartos nu salse pisan. Punten cek Bahjilun. Bari gek diuk dina golodog lantaran lawang kahalangan ku Mang Kurip. Abah mangga ulah di dinya atuh calikna eta dilebet atuh sakalian Abah. Da memang keur tumanina ieu keur senang-senang keur ngobrol puguh jeung kulawarga ieu teh. Mang Kurip pindah ka jero. Diuk dijireun anakna Bahjilun teh teu kudu ngadua kalian diparentah. Muru pindah ka jero gek diuk meuni ngajemprak sila. Deukeut lawang buntelan ditunda deukeut tuurna can waka dibikeun. Kebah kuring teh sarareuwas eta na mulih ti mana atan pi bali angkat ka mana. Ka dieu teh ngahaja atawa nganyimpang wungkul. Kuring mah kapaksananya kitu teh lantaran asa tarat-tarat isasari ieu teh. Cek Mang Kurip ngamimitian tumanya. Panon melong ka Bahjilun sedengkeun Bioon jeung nyinining ngan ukur carolohok bengong. Nah, kawas nu kakara we dianjangan ku Abah. Apaan geus lain sakali dua kali ais tuning minang pisan. Malah penting tadi labas nepi ka isuk di dieu. Malah nepi ka tengah poe. Tapi nyaha jiga nu aneh kadatangan ku Abah. Lain aneh ku kadatangan Abah tapi anehna teh ku kaayaan. Da mulih di mana meuni gining-gining teuing jeung bawawaan ieu teh tara-tara tisasari cek Mang Kurip. Bahjilun jadi rada seuri tuluy ngareret kana buntelan nu aya gijireunana. Kieu teh Mang Kurip. Abah teh ngahaja datang ka dieu nu maksudna mah yang milu bunga ka mamang sakulawarga. Abah teh kamari mah teu ngeuna cicing lantaran milu bingung ka mamang nu keur tunggara. Ari ayeuna geus suka bunga sarerea. Tah kulantaran kitu Abah milu bunga. Ka mamang teh sarta hayang mere tanda milu bunga kitu. Ku kadaharan. Tah ieu dibuntel teh lain naon-naon kadaharan. Bising teu percaya masok atuh buka. Taruang ku sarerea ngahaja keur mamang sakulawarga. Ieu tanda ka bunga Abah. Cek Bahjilun. Bisa-pisan ngomongna terus buntelan tadi sodorkeun ka Mang Kurip bari melong. Mang Kurip jeung anak pamajikanana colohok bengong teu nyana Bahjilun rek kitu.
jadi gitu nyanuhun atuh ari kitu mah Abah. Aduh hatur nuhun pisan. Jasa Abah teh anu sakitu ageungna katarima pisan ku kuring sakula warga. Komo da ieu mah sajabana ti gede jasa make jeung merek kadaharan sagala rupa. Hatur nuhun Abah katampi pisan ku kuring, ceuk Mang Kurip. Teu nampik kana rejeki oleh-oleh ti Bah Jilun ditarimakeun. Hatur nuhun atuh ai katampi mah, Mang. Abah teh bunga nu taya papadana sabab kaingetan Abah teh ku mamang sakula wargi ditarimakeun. Muga-muga sing jadi kabungakeun sarerea. Bah Jilun menirebeh liang irungna. Bunga anu lain lumayan. Nya kitu Bah nuhun atuh. Cing buka mana naon atuh ieu teh? Panasaran hayang nyaho jeung hayang ngasaan deui. Keun atuh urang buka da nya kuring panasaran, hayang nyaho sarta hayang ngasaan. Naon eusina ieu teh Abah? Bi Oon nyokot buntelan. Wah, moal dibeja-beja, buka we kadinya Bi. Jawab Bah Jilun. Cing buka naon atuh teh Bah? Ceuk Mang Kurip beuki panasaran. Lantaran mun nempo kana buntelan mah memang teu mata katarik. Da paling gedahareun murah anu ngan sakadar tama eueuh teuing. Ari Bi Oon teu loba omong tuluy muka jimpo nu dipake muntel teh. Berai dibuka breh jerona aya baskom leutik nu dituruban. Turubna dikaluarkeun breh katempo daging hayam meunang ngasakan. Kaeumbeuh seungit meningah hudangkeun rasa lapar. Puguh Bi Oon colohok bengong malah nyinining ge meningah huleng. Manehna teu nyangka yen bakal dikirim dahareun ngeuna. Geuning daging hayam ieu teh meuni seungit mata kabita nya. Ceuk Bi Oon bari melong ka salakina. Mang Kurip panasaran tuluy ngadeuketan tetela ku manehna katempo jeung ka ambeu. Nya geuning daging hayam ieu teh. Nuhun atuh Abah. Aduh. Sakieu lapar teh beuki lapar we, kabeneran can dahar sore kuring teh. Sigana mah kadahar ayeuna ge Bah. Hatur nuhun Abah, ceuk Mang Kurip dari pisan. Manehna ngarasa sugema hate dikirim dahareun ku Bah Jilun teh. Nya mah ge asa-asa Mang. Dahar we sing ngeunang adinya sing wareg. Pangna dibawa ka dieu teh lain keur tongtoneun, keur dahareun prak masrahkeun. Muga-muga sing sugema sarerea sabab Abah bunga. Ari mere dahareun ditarimakeun mah. Hitung-hitung syukuran Abah mah ngarasa bunga ku ayan kasalamet sarerea kitu. Bah Jilun meuni marah mai bakat ku bunga sabab kadaharan pangirim manehna ditarimakeun. Nuhun atuh Bah katarima pisan tapi moal ka di dahar ayeuna. Gewe kisah jeung sangu jungjuna heula ka jero nyai. Engke urang dahar babarengan atawa rek ayeuna jeung Abah ngariung sakalian. Mang Kurip ngareret ka anakna terus neuteub ka Bah Jilun. Moal Mang Abah mah geus dahar. Adeung ngapkene tadi teh ieu teh Abah heula dahar di ditu. Sesana dibawa ka dieu tapi lain sesana ge lain kotor ieu mah meunang misakeun. Sakitu ieu meuni menayang kieu beuteung Abah. Kitu bae nyamangnya Abah teh moal lila. Sabab aya urusan jeung Pak RT ieu badamikeun dina urusan ngarona. Jadi kapaksa Abah moal lila ngobrol di dieu teh. Lain teh sono nya ieu mah aya perlu pentingkeun isuk deui Abah ka dieu nya. Bah Jilun teu hayangeun lila-lila ngobrol di dinya. Sabab mereka sempetan ka kulawarga Mang Kurip sina buru-buru dahar. Ayeuna tereh-tereh teuing atuh. Balik teh Bah apaan ka karajebul ke heula atuh ngaleut cai-cai atuh ulah sakedeung-sakedeung teuing. Ceuk Mang Kurip bangun handeueun lantaran asa ka karajol geus rek balik deui. Keun bae mun aya waktu deui Abah ka dieu nya. Ayeuna mah wayahna we moal bisa permios atuh Mang. Bah Jilun ngajak sasalaman ka Mang Kurip. Tuluy ka Bi Oon jeung nyinining saterusna Bah Jilun balik siga nu hayang buru-buru ngarasakeun hasilna tina pelet aki antri. Para mitra kaum dangu, atuh teu bisa naon-naon deui Mang Kurip jeung kulawargana. Lantaran Bah Jilun teu bisa dihalangan tungtungna tiluan carolohok siga nu heran, sarta teu ngarti kana maksudna Bah Jilun. Tapi lila-lila mah pok Mang Kurip nyarita deui ka anak pamajikanana. Geus lah teu kudu mikiran si Abah. Yu ayeuna mah urang dalahar, bapa geus lapar ye. Kabeneran aya nu ngirim daging hayam, ye moal burung nikmat dahar teh. Yu atuh, nah bawa ka jero nyai, urang dalahar. Bi Oon ge sarua ngarasa bunga. Panon ngareret ka nyinining nu tita tadi jamedud bae baeud. Manehna teu pati berag dikirim dahareun ku Bah Jilun teh sabab geus kaharti maksudna. Nyinining teu loba omong tuluy wadah daging hayam dibawa ka tengah imah. Dituturkeun ku Mang Kurip jeung Bi Oon nu saterusna deui. Tiluan dalahar bala kecerakan siga nu paronyo naker. Komo Mang Kurip jeung Bi Oon mah teu laloba pikiran,
tekawas nyinining harita teh nyinining tepati segut daharna. Komo kana daging hayam mangan ukuran nyokot saeutik-saeutik, sakeureut leutik ciga nu asa-asa. Nah, asa-asa teuing Nyai da moal naon-naon ngadahar daging hayam mah. Komo deui pamere kudu ditarimakeun, ceuk Mang Kurip bari ngareret ka anakna. Nu dahar jiga nu teu dines. Deui ngadahar atuh Pak. Nya tapi jiga nu asa-asa kope da moal naon-naon. Nyai urang rada hese rek mencit hayam teh da teu boga. Nu beujeuhna ari ayeuna aya nu ngirim tarimakeun sing nya. Cek Bi-oon milu nyarita. Kituna bari nyokot deui sakeureut. Ye ge ditarimakeun Mak, jawab Nyinining. Tetep ngan ukur saperluna ngomong. Inung bapana teu loba carita deui tuluy ngahanca alasna bangun segut. Meningali med bakat ku nikmat daging hayam teh kacida orotna loba nu beak kuduaan. Ari Bahjilun harita teh sanyana mah teu balik ka imahna malah rek nepungan Pak RT ge bohong. Bahjilun nguriling ka jalan gede tuluy nguliwed ka kebon sampe nu berasna ka tukangeun imah Mang Kurip. Basa Mang Kurip sakula warga keur dalahar Bahjilun geus nogel we di pipir imah. Noong kanu keur dalahar lantaran hayang sidik kana harita teh para mitra. Hayang sidik maksudna mah ka Mang Kurip jeung anak pamajikanana. Basa nempo Nyinining milu ngadahar Bahjilun kacida bungaheunana lantaran ajan saeutik ge sarua bae. Hak sia hasil aing mah melet teh aing. Lantaran moal gagal pelet aki antri teh bakal teudak kana batin Nyinining. Bagja aing bakal laksana ngahiji jeung Nyinining. Keun sia rek didagoan terusna. Rek kumaha karep nu geulis teh nya. Pasti datang ka imah aing ye moal buru ngarenghik menjadi kawin. Aing atuh lalaki langit lalanang jagat atuh aing teh. Ceuk hate Bahjilun. Siga nu poho kana kaayaan diri ngomong sorangan lalaunan untung teu kadenge kudu di jero da keur jarong jondahar. Sanggeus ngarasa yakin para mitra yen daging hayam teh di dalahar. Bahjilun buru-buru init ningalkeun imah Mang Kurip lantaran ngarasa hariwang. Bisi aya nu nangenan Bahjilun ngagedig leumpang norobos kebon sampe tuluy kukuli badan dinu buni beras ka jalan gede gandeang leumpang ngajugjug ka imahna. Hasil ayeuna mah sigana isuk bagedo ge datang si Nyai. Moal bulu ngarenghik menjadi kawin. Nyi mati lup mun nya deh. Moal poho aja nepi ka maot teh. Keun tenang we ayeuna mah. Geus yakin pelet aing didahar ku Nyinining. Mun nguseup teh mah eupan geus disanggut ngan kari macatkeun. Bari leumpang Bahjilun teu boleh ngomong sorangan. Meuni agul sabab geus ngarasa yakin yen peletna bakal teurak kalayan mati. Da geus boga ijiran nu kuat yen pelet aki antri moal gagal mung hanyakal waktosna seueur.